Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng tepang para siswa kalih sepuh sadayana. Wilujeng tepang dina pangajaran virtual basa Sunda. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina kayan sehat walafiat, kalayan aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para siswa kalih sepuh sadayana, simkuring ngawakilan ti MGMP Basa Sunda Kabupaten Garut gawe bareng sareng Dinas Pendidikan Kabupaten Garut seja ngayakeun pangajaran virtual basa Sunda mangrupi upaya dina narekahan suasana atanapi situasi pandemi ayeuna. Nanging mudah-mudahan urang masih keneh tiasa ngalaksanakeun pangajaran sok sanaos henteu tatap muka. Para siswa kalih sepuh sadayana, dina kesempatan ieu bade ngabahas ngeunaan materi sajak. Kumaha prak-prakanana sareng kumaha materi anu langsung jentrena, mangga urang sami-sami titenan ibu guru anu bade ngadugikeun ieu materi. Sumangga nyangakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing para siswa sadaya anu dipikadeudeuh tur dipikareus ku ibu. Wilujeng tepang sareng ibu dina raraga neraskeun hancap pangajaran virtual basa Sunda minggu kamari. Mugia dina dinten ieu hidup sapara kanca aya dina ginanjar kawilujengan. Wangun jeung eusi warna sajak. Wangun jeung eusi warna sajak teh aya dua, anu kahiji sajak epik, anu kadua sajak lirik. Sajak epik nyaeta sajak anu di jerona ngalalakonkeun. Anu disebut ngalalakonkeun teh nyaeta anu mangrupa runtuyan carita aya awalna, aya akhirna, jeung aya anu jadi puseur caritana. Contoh sajak epik sapertos ieu. Lalaki nu balik curi, yaksana rahmat saskara. Wanci layung burung kone, manehna datang leungeuna sapoto. Bedil nyoleng krangna tonggong, pelorna beres handapeun cangkeh. Hiji lalaki bajuna hejo kapulas. Di pangperangan taya waktu pikeun yeuseuh, sakit ceuk waktu ngingintip langahna musuh. Mun manehna masih keneh ngumpay, lebah pager imahna manehna ngadeg heula. Utetna nyarita mepes ka nyeri nu baris iba. Kuring untung bisa mulan, sedeng mitra rean palastra, di hiji taneuh direbut ditebus getih. Panto hareup ngareket aya muka, hiji wanoja geus aya umurna, ngagoal lupa ngarangkul anu ngajanteng, cimata indung maseuhan buuk anakna. Wanci layung burung kone, manehna datang di papak cimata indung. Sedeuna beungeutna taya gambar nutugeunna. Wassalamualaikum. Tah anu kadua aya sajak lirik. Sajak lirik nyaeta sajak anu eusina nembongkeun marudahna luapan batin dirina sorangan anu dibarengan ku sagala rupa luang atawa pangalaman, sikep atawa suasana batin anu marenganana. Tah ieu contoh sajak lirik. Dinten ayeuna
urang lebet kana materi ngeunaan adegan sajak Sunda. Dumasar unsur-unsurna, sajak teh diwangun ku unsur anu kahiji imaji, kadua simbol atawa lambang, anu katilu musikalitas atawa wirahma, anu kaopat suasana, anu kalima tema, anu kagenep gaya. Tah, naon anu disebat imaji teh? Imaji nyaeta gambaran anu karasa, kadenge atawa katingali. Sanajan ukur dina bayangan atawa hayalan hungkul. Anu kadua simbol atawa lambang nyaeta anu jadi jejer harti dina hiji kecap pikeun nepikeun maksud. Lamun temana sedih, simbolna kudu saluyu jeung gambaran kasedih. Misalna simbolna langit angkeub. Anu katilu musikalitas atawa wirahma. Maksudna nyaeta salah sahiji cara supaya sajak teh miboga wirahma. Anu kaopat suasana jeung tema. Dua unsur ieu ulah nepi ka patukang tonggong. Lamun sajak eta temana gembira, geus bisa dipastikeun suasanana oge anu gembira, lain sabalikna. Aya contoh ngeunaan sajak. Sajak lagu Paturai karya Surahman RM. Sajak ieu pami dianalisis adegan sajakna. Anu kahiji temana teh soal maot. Ieu hal bisa ditingali tina judulna lagu Paturai. Anu kadua suasanana. Suasana dina sajak di luhur oge nganggambarkeun rasa sedih. Anu katilu imaji. Katingali ku ayana kecap sora biola. Jadi imaji pangdenge anu dipake ku panyajak. Anu kaopat simbol atawa lambang. Biola atawa piul dianggap simbol atawa lambang perasaan keur sedih. Anu kalima musikalitas wirahma. Unsur ieu bakal leuwih karasa upamana sajak di luhur dibaca bari dinyanyikeun. Anu kagenep gaya basa. Katingali dina digunakeunana omongan luang katukang ngulahek nembongan lila, kecap ngulahek geus bisa ngawakilan kaayaan jalma nu geus teu tangan pangawasa, geus kacida ripuhna yang hareupan takdir ilahi. Para siswa nu dipikadeudeuh tur dipikareus ku ibu, sakieu materi sajak ngeunaan adegan sajak Sunda anu tiasa didugikeun. Mugia hidup tiasa nyangkem eusi materi anu nembe didugikeun. Rupina mung sakitu anu kapihatur, ibu saja amit mundur amit pungkur, wilujeng patepang deui minggon payun dina pangajaran virtual basa Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupina sakitu pidangan anu tiasa kadugikeun ti rengrengan MGMP Basa Sunda SMP MTS Kabupaten Garut. Mugi tiasa katampi pikeun nambihan pangaweruh urang sadaya nggoning ngaraksa tur ngariksa titinggal karuhun urang. Mugia aya manfaatna kanggo urang sadayana dina mayunan hirup kumbuh sadi dinten. Hapunten anu kasuhun, boh salami ngadugikeun aya nu teu sapagodos. Wilujeng kantun, wilujeng tepang deui dina waktos kalih jajar anu benten. Cag simkuring amit mundur, pamungkas sanggem, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.